Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penak deui sareng abdi Ujang Dawu. Omar kabar baraya bade sa Bandung, bade sa Jawa Barat. Di subscribe, like and comment. Channelna Den Sony. Mantap, hedet. Kang Sony telah kesel nungguan ya. Dan datang. Salah. Kira aku perlu telepon. Pokoknya HP-nya di mana? Aya Aceh. Bukan lain bahaya. Itu nguan kumaha ieu teh aduh. Alhamdulillah. Damang Kang Sony? Alhamdulillah sehat. Aceh ka mana wae? Di lemur Kang Sony. Ampun benih lawas. Teu bisa ka mana? Ayeuna mah kahalangan gini. Duka dia teh lah. Ieu bejana dek aya artis nu ngapali silaturahmi. Ini ada pembatuan heubeul banget. Saha teh? Aya telepon. Kebenaran saya kersase nya katarima ku saya. Ti saha? Pas ku saya diangkat nomorna teh anyar, eueuh ngaranan. Eueuh ngaranan. Nah, Terus? begitu diangkat ku ieu, halo. Hmm. Halo. Sareng saya. Sareng Hari. Hari Bingung pan ieu teh. Kang Hari. Jijing heula. Hari teh sedangkan babaturan teh nu ngaran Hari teh aya kana 17 na. Ieu teh Hari teh hari nu mana? 17 tahun. Wah. Oh, lain. Oh, ngaran Hari teh babaturan teh. Tah ieu teh hari nu mana? Ya, Geus sidik nomor anyar nu asup begitu ku ieu diangkat telepon teh. Terus Nah, nya didelasak lah ku ieu teh. Didesak terus ditanya ieu teh hari mana? Si horeng ieu teh hari babaturan heubeul. Wah. Babaturan saperjuangan. subhanallah. Dek ka dieu. Dek ka dieu. Alhamdulillah. Hari sugan teh hari mana? Waduh, kalau si hari ieu mah teh udah sukses. Manehna sarua baheula saperjalanan, saperjuangan. Di industri oge, cuman di industri film. Sinetron. Saperjuangan nepikeun hari tama urang pokona mah peurih perjalanan jeung manehna teh. Subhanallah. Tah pas ditanya, "Ieu hari mana? Hari botak." Teu ngomong hari botak nu mana, da baheula mah kan nyebutna hari contoh. Hari contoh pubuhan baheula cicing dicontoh manajemen artis gitu kan. Anu boga manajemen teh Benny Simanjuntak. Luar biasa. Nu teu salah mah eta teh emangna si ieu Cepot. lain Oh, iya. Jong. Oh. Jonathan Pintar. Nah, jeung saya teh cicing bareng di manajemen eta. Mereka dia berarti. Heeh. Alhamdulillah. Lila ayeuna teh geus erek hampir 14 tahun mereka panggil. Gusti. Ayeuna mah geus urang dagoan. Ya pasti mainna ieu keur di jalan, di jalan mah kan sok aya we halangnya. Nah, Halangan ku hujan teh ya, halangan ku ngeusi bensin heula. Di heumehna nabrak heula batur, tapi ulah ya urang mah da urang selamat di perjalanan. Sing selamat di perjalanan. Kaniatan silaturahmi ka dieu. Hmm. Mudah-mudahan diselamatkeun di Gitu. perjalanan kapal dieu. Biasa silaturahmi. Ada kopinya. Mangga atur nuhun. Ieu kopi teh. Itu sigana mainna keur di perjalanan, tapi dah malam sigana mah dong. Sabaraha urang ka dieu? Duaan sih. Dua. Jeung supir. Yang mobil, jeung mobil. udah manehna mah kosikeun sama make supir. Mata kurang guna manehna teh nya. Mandiri. Batur mah aya artis teh heueuh. Heeh. Kudu disupiran ku batur. Ieu mah? Ieu mah mandiri ka mana-mana ge sorangan. Gusti ngacirikeun. Matak saya salut nanti gitu. Gusti. Diajak meurih babarengan gitu. Saya. Assalamualaikum. Sampurasun. Ya Allah. Biasa silaturahmi. Kali-kali. Mana Sari? Biasa silaturahmi patepangnya serangkan hari 14 tahun. 14 tahun? 14 tahun tuh panggil. Mana cari. Astagfirullah. Tapi iya, apa lagi? Anak
dibalik. Oh, alah. Kacamata poek Mun teh. aing ada siapa lagi sudah sareutina ieu teh. Ngeras dibuka mah ayeuna nya. Rambut sabaraha ti palihan si Jakarta? Ya tadi teh siang jadi tuh mah. Siang. Tadi itu kan dia 10 jam tadi. Atur nuhun. Kita teh normalna lamun teu normal mah paling oge 2 jam setengah. Nah, emang normal mah Itu normal. normal. Biasanya kita normal kan biasanya ge. Biasanya kita normal. 1 jam setengah 2 jam. Jakarta Bandung, Bandung Jakarta. Ayeuna mah kulantaran perjalanan makin normal. Oh, Di Jakarta ke Bandung 10 10 jam. bukan normal. Bade Harus ngopi deh. kopi naon? Kopi. Ci susu? Ciki. Bisa. Sekedap digantung pula. Untung tadi malah jahela pizza. Nah, wasin begitu mah atuh. Nyatak ya. Gini Banyak kopi teh. Aduh, subhanallah ini disuguhan. Mohon maaf. Sekedap pizza lah. Kebeneran tadi sah nu hayang pizza teh. Wah, ieu mah pizza lembur mantap iwa ieu mah. Gila Ieu tuh. cowok. Mana kali-kali? Lihat kali-kali. Assalamualaikum, Mas. Mana ciri khas ini? Nuhun bisa nuhun ya dah. Kalau resah dia. Itu biasa gitu rumah saya. Aduh. Alhamdulillah. Paus. Aduh Gusti, alhamdulillahnya Kang Hari biasa silaturahmi papenak Kang Sony di studiona. Oh iya enggak benar. Dan Sony-nya di Palihan Cibandung gitu teh. Alhamdulillah biasa patepang Pak Amprok Yonghok di payuna sok ningal tina ieu teh anu TV. Pipi mau bantuan. Astagfirullah. Baturan rencangan saperjuangan. Saperjuangan di nol baheula. Nol. Biasa. Di nol napikeun ke 10 kudu namanya ayeuna ti hiji kadua katilu urang teh dahe nya nu ngaranna bagian magiring dan masing-masing geus boga bagian geus boga muratna masing-masing. Pisan. Gusti nuhun. Sabaraha tahun urang bebarengan saperjuangan saperjuangan akhirna kan urang teh papisah aya masing-masing bagian. Itu dia. Los. Malakon. Lamun sahur elo makan pergi untuk kembali. Oh iya. Kembali. Iya, elo. Elo asa tempat elo lagi elo mah. Perjalanan simkuring jeung hari ke puncak Hari mohon. dugikeun ka tidur Tidur. sare di emperan ukur ditapakan ku koran Subhanallah. dina trotoar sapanjang jalan Jakarta Kedua sedih. Baca. acara hayang mani oge nengan cai Asli lah. susahna ampun Ya Allah. Ya Karim. Bangunan can jadi. bangunan Sanjadi harita teh keur di daerah Jakarta teh Mentengnya Jakarta Selatan Menteng bangunan Sanjadi harita aya neangan cai hese sare di emperan ukur beralas kenaon korannya menten Ya Allah. saya aya hiji deui sobat saya teh Saha? nya aya lah teman seperjuangan daina pan teh aya di dieu pan teh Oh. urang ngadongeng we dua Tiluan. tiluan eta banyak Aceh nya Janten aya pidongeng teh. perjalanan Di Bandung dieu. ka dieu Oh. jalan teh har di mana saya ke di rumah salse teu poe ieu teu poe ka hareup salse teu salse ieu urang ka Jakarta urang sugan we aya peri jagieun ya urang casting ka PH tah selama ti poe Senin Selasa Rebo Kamis teh di Senin Selasa Rebo teh nguriling ke PH nya hari yang ke PH casting film Foto iya, foto di itu, foto di itu. ka itu ka dieu Kamis Jumat Sabtu urang sok kadang-kadang sok kagehannya aya jadwal syuting di nu PH teh sok kabawa gitu kan pokona perjalanan ieu mah waduh jeung ieu mah bener hese beuring lamun rek dituturkeun mah hese ayeuna naon Aceh ku teh jangkana ieu Kumaha ditu? heuh malah jeung keur ngahulang di imah halayo TV Heeh. nah beungeut ieu teh muncul wae asa kajung jurigan ieu mah Gitu Oh. juga. Terus sukses. halayo film Kian Santang aya beungeutna Terus ieu teh aduh si hari
aya dina Kian Santang. Indosiar. Lain MNC TV. MNC TV. Gondrong tapi gondrong. Oh, gondrong. Diwi. Oh. Gondrong. Panjang buknya teh tasakieu. Aya naon. Aduh. Pengalaman. Urang teh lain teh hayang ngalajeun film mun ningali beungeut teh sok sedih, sok inget we kaalaman Ya deh. harita. Baheula. Pinakeun ku ieu teh si film teh kanu Indosiar. Dipinakeun dijelik eta ka Indosiar hayang ala jeung film-film religi gitu. Da teu wae aya deui wae begitu. Astagfirullah si hari ieu teh bener ngajujurigan urang gitu atawa Dina film di Indonesia. di Indonesia gini kan masuk aya naga gitu. Naga di gambarna teh. Jackie Chan. Anu film anu lagu si soundtrack lagu nanti aya gini aku menang nih. Ya. Lagu nanti. Dipindahkeun di Indonesia teh karena RCTI. Aya kana di. Aya deui kana wah beungeut nanti. Wah, ieu teh bener ngajungjurigan urang rek ngabibita urang gitu. Tapi jangan macam aya nelpon kadang sok inget itu kan perjalanan pun jauh sehari tapi tenang lah urang teh nya ngadeus we ya Allah alhamdulillah urang boga baturan ngiringan ayeuna tos lanjut sukses. Alhamdulillah kang harinya. Dina channel TV mana wae manehanana muncul beungeutna aya. Subhanallah luar biasa aslinya. Ayeuna aya nelpon nganjang ka dieu. Biasa tepatnya ribu-ribu. Alhamdulillah. Ribu syukur gitu nya urang teh masih kena bisa silaturahim jeung dulur gitu. Namina dulur mah atuh. Mohon saya tahu pisan. Kawangkong mah kedah. Firman urang teh ciri khas di Sunda Eta pisan. Ningali si hari ayeuna sapopoena sopur gelut teh jeung gelut. Wah. Itu gelut teh ningali dina Indosiar keur gelut. Pindahkeun ka Kian Santang keur gelut. Dipindahkeun ka RCTI. Gelut deui. Teh keur ngudangan nah. Lupatan. Lain. Ejing sana teh. Mak Bukna itu Master Limbad. wah luar biasa. Subhanallah. Pikeun karek diadu elmu eta jeung Master Limbad. Bisa gitu. Ciri khas Turki teh. Urang kidul. Laras pisan. Aduh, Tapi baja. cek lamun misalkan dia emut Mohon. ieu teh asli nama tetangga nya Aceh teh. Ya opti manten aa. Di tadi atuh. Masa abdi teh nginep Asli, teras nah. Sunda teh Turki. Ci abdi sari di mana? Iya Allah, tatangi sareng abdi. Abdi di Palihan Garut. Tatangi pisan. Bagjanya Kang Soni. Biasa silaturahmi patepang ya Allah. Sudah maka abeh teh paremun opo. Langsung bisa yang hari ini. Ya Allah. Bagja Kang Soni. Dan naon deui? Bunga. Laras pisan. Ada di tapi ada. Kada ieu mah kayak gitu ah. Sudah Sedih sudah sih. Aduh. Ampura saya aya lawas pisan eta kopi hideung. Aduh, kopi hideung lawas pisan. Oh, kopi dulu. Jangan hari teh ingat nya kegiatan teh ngari di syuting we. Itu capek syuting ngari. Ayo capek mana capek. Tadi lawas Tapi kita karawas ko abdi kapupur syuting filmnya, syuting film teh. Teu bohong. Urang syuting mulai teh pagi pasti beres itu pagi deui jeung pagi. Mun urang syuting isuk pasti pagi jeung isuk deui. Mun urang syuting ti peuting pasti urang tepung teh jeung peuting deui wae. Capek jadi kebayang capek nanya. Iya, dan Sony Kang di lembur mah heueuh. Macu wae sampai lohor. Ieu Iya, pagi 20 Oh, di maghrib 1 kali 24 jam selain kok. Matak saya sok ngadegeus. Baheula gitunya saya can terjun ka dunia eta. Nyamut. Hayang. Kuring jadi artis siga batur. Sigana digajina duitna gede. efek teh Sugante. Sarana laloba duit nya lamun ukur ditingali hungkul. Dilakonan, Mbak. Tapi pas ieu ngalakonan Mohon. pas ieu ngalakonan terjun ka industri film nyilu syuting karasa gawena artis teh gawena talent teh kumaha bahkan saya nepi ka mikir anu tadina aduh kayana hanya artis teu dibayar mahal nah hanya artis teu laloba duit padahal gawena ngasa ukur syuting hungkul baheula can ieu Terjun. terjun begitu ieu terjun
ngalaman syuting film teh kieu, syuting layar lebar teh kieu, syuting bikin video klip teh kieu. Ternyata jadi berbalik pikir 85 derajat berbalik pikir. Jadi mikirna nu aya dina emutan wajar artis dibayar mahal. Nah, pangkat wajar. Kalah mah gawena kumaha. Ayeuna urang syuting sinetron komo enak kejar tayang teh aya teh syuting stripping. So, ayeuna urang datang isuk-isuk, cek sutradara, cek asisten sutradara. Kita mulai take jam 7 pagi. Udah. Jam 7 pagi teh moal mungkin selesai nanti jam 8 jam 8. Tapi Pagi itu jam 7 isuk-isuk. Eta sa episode. Eta teh sa episode. Yang sa episode yang sakalian tayang kan. itu gampang geningnya Kang Heri. Maka saya sok ada geningan kieu. Jadi talent teh, jadi pemain teh, jadi artis teh gawena. Ripuh alabatan. Pegawai bangunan, pegawai ieu. Sami kuli. Sare Di mana wae. Sare di mana wae. Kurang sare mah geus puguh tunggalna syuting perjalanan kieu teh mutar. Oh, mah kurang kasih sayang mah. Kurang kasih sayang mah wajar artis dibayar mah. Mohon. Wajar. Mudah-mudahan we doakeun ku abdi. Nah karaos damelna siga kumaha. Mohon Kang Soninya, Kang Heri, mohon dipaparinan kesehatan anjeunna mudah-mudahan lancar dina segala rupi permaksana anjeunna. Amin. Sing langkung sukses Amin. pokona mah didorong ku abdi di sadayana palawargi di palihan Turki palihan khusus kanggo Kang Heri mudah-mudahan Ini doa di sadaya nanti Atoni komo. mohon sorry mah doakeun deui Kang Soni kanggo Kang Asli Heri. sih hari misalkan hari abdi banyak Oh. karena rencangan seperjalanan seperjuangan kurang wah semangat Laras bisa. semangat banyak casting balik bukan dia ke PH unggal PH di Jakarta. Lalu. Jakarta di Jakarta Selatan teh gudangna entertainment teh lain bohong. Teh lain bohong. Teh kanya kan Cek. Hah? kanya Pek. Ya, di Jakarta Selatan teh gudangna entertainment di Jakarta Selatan. PH teh mang puluh-puluh di daerah Jakarta Selatan teh. ari PHT naon papato PHT rumah produksi. Oh. PHT produksi pos lamun jeung bahasa urang-urang mah rumah produksinya. Rumah Pos. produksi eta teh, rumah produksi. Jadi mun urang ngarek ngalamar hayang misalkan manehna aya garapeun nya di PH ieu teh arek bikin film naon lah gitunya judulna misalkan 3 cewek berhati baja tah misalkan. Kata setiap agensi teh aya ieu aya casting aya casting. Tah kadang teh sok ngadatangan casting teh lamun cek bahasa urang di dieu mah sarua jeung ngalamar gawe meureunnan gitu kan nya. Ngalamar gawe Sipik lah. gawe sipi gitu. Tah urang teh casting biasa dites lah acting, ditanya urang asal usulna di mana, orang mana. geuning teu sakabayang urang gitu nya. Ya. Babari gitu nya Kang teh padahal Saingan lagi berjuta-juta Ya berpuluh-puluh. Allah. Gusti. Aceh oge lamun pas ngalaman mah waduh. Amin insyaallah. Aya nama urang ada aja Gereja bela. mikir ieu we. Ikrenya. Mikir sadayana da ayeuna aya anu namina perjalanan masami wae Oh. pahit peuheurna teh aya. Aya. Goda coba teh aya. Oh. Rasa sangat menyedihkan. Sapanjangna aya dina Jalan tol. karahajuan. Nah, Aya seperti dina jalan karahajuan. tol. Pasti aya pesan surutna. Aya ranting-ranting dan ngahalangan pasti aya gogoda coba. Ayeuna rek kitu rek cenah urang silih doakeun. Tah eta nu kami penting. Tapi doana nu goreng kudu mahal rade. Nu haden angus. Misalkan jadi bisa pacuan dan semangat support ka nu didoakeun ku urang. Laras bisa. Contoh yayat kadoakeun ka ieu pasti kadoakeun nu hade kere support lah ka dieu. Mungkin teh babalik ka dieu nah pasti kahadean deui di dieu ka dieu. Amin ya Allah. Nah, hari gitu ya. Mudah-mudahan mah biasa silaturahmi terasa. Amin. Eta Amin. anu di hoyongnya. Nu hoyong dipika hoyong sadayana pangintennya palawargi. Di Sunda Mani panginten. Alhamdulillah. Ulah wa ka beak kopi nang ke yang teh kang sejen.